warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang ngaguar materi perkawis membaca intensif. Maca mangrupa salah sahiji tina 4 kaparigelan basa. 4 kaparigelan basa teh naon we? Anu hiji nyaeta ngaregepkeun, anu kadua nyaeta maca, anu katilu nyaeta nulis, sareng anu kaopat nyaeta nyarita. Nah, naon atuh anu disebutkeun maca intensif teh? Maca intensif nyaeta kagiatan maca anu taliti pikeun menangkeun pemahaman anu leuwih jero. Nah, menangkeun pemahaman leuwih jero dina naon? Contoh, misalkeun nalika urang maca dongeng, maca carpon, tangtu kudu dibarengan ku maca intensif sangkan eusi atanapi amanat nu aya di jero eta novel, eta dosen bisa leuwih kahontal jeung dikaharti ku urang. Nah, aya dua anu kaasup kana maca intensif. Hiji aya maca telaah bersih, anu kadua nyaeta maca telaah basa. Nah, naon we atuh nu disebutkeun maca telaah eusi teh? Di dieu maca telaah eusi kabagi jadi 4. Anu kahiji nyaeta maca taliti. Nah, anu kadua nyaeta aya maca pemahaman. Nah, anu katilu aya maca kritis. Sareng anu kaopat aya maca ide. Nah, dinten ayeuna urang baris ngaguar perkawis maca taliti sareng maca kritis.